Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 8 Juni 2026. Masih dina surat An-Nur ayat ka-30 hijina. Neraskeun ayat setengah nu kamari panjang teuing ayeuna urang lajengkeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yadribna jeung kudu nutupan itu kaum Hawa atawa kaum wanita bihumurihinna ku kurudungna itu awewe ala juyubihina kana jilbabna atawa kana dadana jeung beheungna itu kaum Hawa. Jadi para perempuan muslimat kudu nutupan beheung jeung dada sabab pusat merangsangna lalaki mah beheung jeung dadana itu kaum Hawa. Saterasna wala yubdina jeung ulah nemongkeun kaum perempuan jinatahunna kana perhiasanana tubuh itu perempuan. Lekuk tubuhna ulah ditemongkeun acukna kudu nu gimrang ulah nu merecet. Margi pame acuk nu merecet kan tenan numpak motor bari nongeng di payun katingali ti tukang make kaos pondok bari jengatung tetepi kana bujur eta teh mau nimbulkan merangsangna laki-laki teu kengeng. Margi eta kanggo umat muslimat muslimin wa muslimat mah kedah nutupan aurat. Saterusna ila kajaba atawa kecuali itu aurat teh libuulatihina katempo ku salakina. Ku salakina mah wios mangga katingali oge asal di kamar teu kengeng aya batur. Saterusna au abaihinna atawa ka bapa-bapana itu awewe katingali muka, katingali rambut, leungeun atawa kaki teu nanaon da eta mah nuju santai katingali ku bapana eta awewe teu jadi masalah. Au aba ibu ulatihina atawa ku bapana salaki itu awewe nyaeta mitoha lalaki ningali rambut ningali santai we biasa teu kedah ditutupan di kerudung oge da eta mah mitoha lalaki teu aya masalah. Saterusna au abnaihinna atawa anak-anakna itu awewe anakna geus garede papanggih jeung anak nu lalaki teu kudu ditutupan teu kudu dikerudung maksudna teh muka jeung rambut jeung tangan aya nu auratan sejenna mah kedah ditutupan tetep. Au abnai buulatihinna atawa anak-anak buulatihinna ti salaki tenggesna anak tere anak sambung tapi lalaki ti salaki. Jadi salaki teh kawin jeung urang teh jeung awewe teh nyaeta mawa anak nyaeta anak lalaki tah eta teu nanaon katingal rambut teu nanaon katingal wajah da eta mah anak urang sami. Saterusna au ihwanihinna atawa ku dulur-dulur itu awewe boga dulur lalaki geus garede teu nanaon da eta mah dulur lanceuk atawa adik katingali rambut katingali muka atawa leungeun. Au bani ihwanihina atawa anak lalaki ihwanihina ti lanceuk atawa adik dulur lalaki teu nanaon katingali rambut jeung muka. Au bani akhwatihina atawa anak lalaki ti lanceuk awewe atawa adik awewe alo atawa suan teu nanaon mesti geus dewasa ge katingal rambut da eta mah mahram kasebatna. Au nisaihina atawa kaum perempuan deui besti-besti babaturanana babarengan dahar teu kudu ditariung sabab eta mah awewe deui bestina kecuali lamun aya urang kafir nyelap di dinya wayahna kudu ditiung. Kafir awewe tapi nyelap jeung umat muslimin muslimat eta kedah dikurudung tetep. Au mamalakat aimanuhuna atawa ngamilikan aimanuhuna hamba sahaya gitu nanaon da eta mah nganu ngamilikan. Jadi gaduh hamba sahaya ningalieun kadununganana teu nanaon. Awit tabi'ina
atawa anu nuturkeun teh pelayan jongos eta si awewe goiri ulil irbati salianti eta awewe teh boga rasa kadununganana aya nu boga rasa ngononyoh ulah anger eta ge haram tapi anu biasa hormat kadununganna mah eta mah teu jadi masalah minar rijali ti kaum lalaki awit tifli atawa budak leutik balita anu itu balita teh lam yadharu lam yadharu anu can boga rasa can boga kanyaho ngarti alal aurati nisa kana oratna awewe wala yadribna jeung ulah ngagejlikeun ngahantakeun suku bi arjulihina itu suku awewe ngirincing kulantaran aya gengge liya lama supaya nyaho mayuh fihina kana perhiasan anu disumputkeun teu kengeng digejlikeun supu supaya ngirincing kadenge ku kaum lalaki min zinatihina tina perhiasan eta awewe watubu jeung kudu tobat anjeun kabeh ilallahi ka Gusti Allah jami'an sakabehna ayyuhal mukminuna hei jama-jama mukmin lalaki atawa awewe la'alakum tuflihuna supaya anjeun kengeng kauntungan dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.